urang sarerea. Sampurasun, wilujeng engking kanggo pamirsa sadayana. Simkuring pun Lewi Patricia Stefani dina waktos ieu bade dugikeun sawatara warta anu tos kajantenan dina saminggon kepengker ieu. Pamirsa, dina informasi-informasi sabundareun Jawa Barat anu munggaran aya warta ti Pangandaran. Ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Balantik di tempat wisata basisi Pangandaran, tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayunan kulawarga. Sumangga nyanggekeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula teu kakiwari teu saeutik anu ngahaja nyiar kasab tina palantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng. Lain wae urang Pangandaran katut sabadeureun, tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Ciamis, dan sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supritna. Urang warga Garut nu geus welasan taun dagang bakso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude uri keur dulikeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Udah oge bisa ngabayunan kaluarga tina ladang balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalah bati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ode jeung padagangan sajeuna nu dagang di Pangandaran teh boga ngabeungketan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun bareng aya pasualan. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun simkuring kanggo pamirsa sadayana. Moga ieu warta aya manfaat kanggo pamirsa sadayana. Hatur nuhun, Hurip Sunda.